program YouTube. Ya mudah-mudahan abi jadi terkenal gitu. Kan pamitos terkenal mah age merenang lumayan mungkin. Ku abi langsung aya bagian gitu. Alhamdulillah. Aya bagian 2000 dibagi-bagi cara dia. Sebagai naon? Ya sebagai penonton. Ente sih kieu pada dasarnya mah. Abi kunaon di kacamata disimpen di luhur. Kunaon tah? Hah? Kunaon tah? Usah anumin lain mata abi. Otak. Lalu disimpen di tukang alumina lain otak hareup otak tukang gitu. Jadi salah saya jena eta mangga adek serius dari ya. Terus anu kaduana abi terus terang pelawak asli. Pelawak asli tanpa jatuh warna, tanpa bahan peledak, oke tanpa bahan pengawet, komo bahan penghancur, lebih ribet. Terus anu salajengna nyaeta dadang kumis teh hiji karakter gitu. Hiji karakter anu sieun kaberangan, udang. Kunaon sieun kaberangan? Kunaon tah? Ku sawab isukan nganggur gitu jadi sieun kaberangan. Jadi eta ku sawab isukan nganggur jadi sieun kaberangan. Kunaon udang teh berang-berang teh padahal serang tara udang berang. Jadi udang teh buru-buru jam 4 subuh jam 5 subuh karena sieun kaberangan teh da isukan nganggur gitu. Oh teu boga pagawean. Terus merenang dina nanti dina segi lawan misalkan akang tadayana ningali dina segi visual visual itu face itu muka jadi visual abdi misalkan siga kieu siga bujur katel gitu aya nu siga anu nyebutkeun siga bujur panci tapi nya alhamdulillah disyukuri gitu ku ayana banget siga kieu gitu nya mudah-mudahan bisa ngayekeun ka batur lah tapi ku abi di ieu ayeuna model misalkeun dina segi perjodohan lah kabuktian pan istri mah luar biasa cek salakina luar biasa cek salakina cek piraku cek baturnya cek salakina itu luar biasa ngalari cek istrina musibah cek salakina mah anugerah itu tapi cek pemajikan musibah tapi teu tolak ukur pamajikan abi mah lain kadinya tolak ukurna kanu potensi anu aya dina dalam diri abi gitu potensi teh susah. Kumaha potensi teh? Susah hayang neangan potensi nu dina dalam diri teh. Jadi ayeuna ningali visual siga kieu siga bujur katel tapi potensina ge jadi YouTuber. Jadi terkenal gitu. Terus anu saterusna abi kalahiran di Garut bro. Garut bagian selatan, tepatna di Cisewu. Deketna ka Bandung, tapi pemerintahan ke Australia. Ngilu dari kita ke Australia jauh kene ke Cisewu jauh kene ke Subang Jauh kene ka Cisewu ya padahal ke Subang lebih ribet kayak itu jalan daripada ke Cisewu mah genah terus jadi Borek baralik kumaha teh? jadi sok bingung gitu dina istilah nama dina nanti dinu lawan misalkan dinu komedi benar kan Buksan itu Booking lagi. Hanya sok kita mulai gitu. Udah gitu telah itu telah.
tukang. Bisa nyalakin ngelpis. Tetan mulai start. Tuh atuh bener atuh. Nya ya anu soalnya jadi blank aja kieu mah. Kadang-kadang ayo di perjalanan orang tuh kadang-kadang ngahayalnya jadi anu tapi pas begitu prakna mah kieu jadi lieur tapi ieu teh suatu istilah nama testimoni tolak ukur jangke abi ka payuna dina mayuna lamun misalkan aya stand up comedy. Jadi ninggal rekan-rekan teh teh siga ieu muncul dicek batur mah anggaplah monyet gitu penonton mah gitu. Anu di luhur inungna monyet. Berarti anu ngomong nanti gorila ya. Tapi kan teu kabuktian gorila mah nya sekali kieu. Ieu mah anakna gorila gitu. Lain gorila. Tah eta kang marananya. Terus lamun misalkan di rumah gitu, abdi kadang-kadang ku pamajikan karena nya anak apa majikan meskipun beungeut siga kieu kan. Nya bisa jadi pamajikan kadang nanyakeun, dek bakal sanggup moal?" Teu kudu. Kunaon gitu? Di kantor aya wifi. Naon masalahna jeung wifi? Da bisa ngadownload hareupna teh gitu. Model tadi we abi jangan jabrik kan. Jauh nyambung. Berarti eta naon teh sinyalna kenceng gitu kan. Jadi sakarek ngomong sakedeung langsung nyambung jeung akang gitu. Ibarat gitulah.